cicing laanan tong waka dikeprokan sok hayang balik percuma rarai dibedakan percuma lambai dilipstikan pamit ngawal salam katinggal nuju ngemutan sametan keheul kanu tiung beureum di tukang ngobrol keur badami meureun nginjem duit senajang isuk percuma mastaka dipecian percuma cangkeng disinjangan pamit salam katinggal ngaosna nunu apalan udang dia siap sekali deui siap kompak sekali deui siap halo ibu-ibu berkerudung kuning halo di mana-mana ge nu kuning matai Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhlas ngawal resalangna kurang doakeun yuk mudah-mudahan nu ngawal salam disarengan ku kaweningan manah anu ikhlas hiji sing panjang punjung yuswana disolehkeun carogena tada tarik amin teh meureunnan sok bolotot salakina di imah meureunnan pamajikan teh mani begang teuing diubaran ka dokter teu beunang diubaran ka ajengan teu beunang akhirna mah dirongseng pas dirongseng teh salaki we keur bolotot mudah-mudahan istrina salehah seueur artosna lunas sametanana dipaparin putra putri anu salih tersalihah amin ya Allah ya Rabbal alhamdulillahil wahidil qahhar al azizil ghaffar al karimis sattar al-mukawwiril laili wan nahari tabsiratan lidzawil qulubi wal absar alladzi ayqadahu min khalqihi man istafahu min jumlatil akhyar ilahi anta waridhaka a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah nas'alukal ijabah bidu'aina fi hadzal maqam bisababi qiraati maulidi habibinal karim sayyidina Muhammadin ilahana ya ilahana ya sillana la ilahana ya ilahana amin di
Habib suantena iftah qulubana ala tilawatil Qur'an ya Adamu belah dinya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah sing sarian aranjeun ku Allah. Faya ayyuhal hadirun sing takwa aranjeun ka Allah. Faya ayyuhal hadirun kade titip laksanakeun sadaya perintah Allah, tebihan sadaya larangan Allah, bimtithali awamirillah wajtinab nawahihi. Laksanakeun sadayana anu dipikah hoyong ku Allah, tebihan sadayana anu dipikah bendu ku Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Titip urang lengkong barat kita ulah maut aranjeun terkecuali dina kaayaan anu Islam insya wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون. صدق الله العظيم. وقال العلماء Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha an nafsi. Puji oge syukur urang sanggakeun ka Zat Allah Rabbul Ghafur anu parantos nakdirkeun ka urang sadayana tiasa kempel ngariung hekpak mayakpak dina ieu tempat anu mulia. Sabab ieulah jalmi-jalmi anu dipilih ku Allah, anu dibukakeun hatena supaya tiasa angkat ka dieu. Ialah seliran-seliran Allah, ialah kakasih-kakasih Nabi Muhammad. Karena taseueur teu saalit rencangan urang aya nu dipasihan sampean, tapi teu dipasihan sareng tiasa ngalengkahna aya. Aya sahabat urang nu dipasihan soca, tapi ku Allah teu dipasihan sareng tiasa ningalina aya. Ayalah sahabat urang nu dipasihan cepil, tapi ku Allah
Allah teu dipasihan sareng pangrunguna aya. Ayalah sahabat urang nu dipasihan panangan tapi teu bisa noel janda-janda bohay-bohay acan. Aya. Urang mah alhamdulillah teu buta. Indahnya dunia tak dapat dipandanginya, indahnya dunia tak dapat dinikmatinya, terang bagi orang. Tukang dangdutan kabeh yang cek si Abah Ujang. Aya naon Abah? Abah mah nyeri hate. Kunaon ujuk-ujuk nyeri hate? Batur mah bring kana pengajian minggunan, bring kana pengajian sasihan, bring kana muludan. Abah mah teu bisa ceurik hate Abah. Naon kitu Abah? Teu bisa lempang. Tuh modal ge geusna calana. Sapopoe teh ganti pempes we, ganti pempes. Nyeri hate kitu Abah teu bisa muludan. Kantengan Ujang nyeri hate Abah, resep Abah kana muludan, resep Ujang. Osok Abah baheula muludan nyata tara teungeuh siaku aing. Urang mah alhamdulillah. Biasa dongkap ka dieu ningali mubalik anu kasep. Teu percaya Bu tingali ka dieu. Set. Alhamdulillah. Salawat salam pamugi salamina dilimpah curahkeun ka junjunan alam. Putusna habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad. Al-jannatu wa na'imuha sa'lu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Sakali deui nu teu milu ngomong jadi huntu sia. Sekali deh. Al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Cicing tes kurang dia 1 2 3. Al-jannatu wa na'imuha ada rehe. Benten 65 ngabelah dia 1 2 3. Benten 75 ngabelah dia 1 2 3. Genep puluh salah ukur tiluan. Membelah dia 1 2 3. Benten 85. Ek dibere 50 isin ku pangersa ajengan. Sareng sadayana al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu ari surga wa na'imuha jeung nikmat-nikmat surga keur saha ece
limayyusalli sa'dun eta satu kabagjaan pikeun jalma nu maca sholawat ka Kangjeng Rasul. Ece hoyong kenging kabagjaan surga, hoyong kenging kabagjaan nikmat surga. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya dimal jah alaika salawatullah abdum bil bab yartajil athmal atab jud bil jawab marhaban. Lain marhaban ya Ramadan, naon marhaban ya Ramadan, marhaban ya Rasulullah cadi ditu mah nu di dieu marhaban ya Ramadan, nu di ditu marhaban ya Rasulullah, nu di mah marhaban ya marhaban. Eta mah teu pati wawuheun euy. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Nu ya mah apa? Salatullah salatullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil madri ya Allah salatullah ilahi salimil ummah minan repeh wa nima wa min amin wa min ummah bi'alil bariyah salatullah salamullah semuanya salatul ayeuna mah ajengan teh kudu sagala bisa komo humor kudu kawa si Sule ayeuna mah dakwah teh apal si Sule apal gawena heureuy gajihna serius ari ajengan mah gawena serius gajihna para alimil ulama guru-guru sim abdi nu aya di payun sanaos abdi acan uninga namina satu persatu yakinlah pangresa-pangresa adalah guru-guru sim abdi malih abdi hapunten ngalalangkunanan abdi kalah di luhur pangresa anu dihanap hapuntenna anu kasuhun sanes abdi ku tiasa tapi kapaksa abdi kurayuan Ibu Hajah Iis mata lamun teh mah abdi kaluhur tong nyalahkeun abdi bisi engke kardus gede keneh abdi tong nyalahkeun abdi bisi amplop gede keneh abdi tong nyalahkeun abdi eta mah teh Hajah Iis mangga abdi manyangakeun teh Iis pada dipanggang bae di sate ge teu langkung urang doakeun
guru-guru urang sadayana ieu teh pangaosan DMI sasihan ieu guru-guru urang anu ngabimbing mudah-mudahan sing dipasihan ka istiqomahan ditepihkeun tina godaan dunia mudah-mudahan langkung diberkahkeun kamanfaatan ilmuna mudah-mudahan dipaparin putra-putri sholihah kanggo penerus aranjeunana mudah-mudahan sing beunghar amin sing beunghar amin sing beunghar amin ujang geuningan kot galak-galak teuing ngaduana kot nepikeun ka 3 kali bisi sapertikeun di Mangkubumi nya kumaha hari di Mangkubumi cek abdi ka bodak santri aduh maneh teh cing sing aya ka eling da maneh teh boga babatok hari kitu aya naon ajengan sepidol geus eueuh taian batu batre geus beak hari kitu kumaha iuran atuh sabulan ieu mah 5.000 we atuh sugan maneh teh mampu eta dibejakeun ka indungna ngagorowok di dapur indungna kapan cek ustad oge ngaji di dinya mah gerak enggeus wae eta mah sing dibayar ku us nah atuh ari bulan Agustus ari iuran mah teu daek nah ari aya dangdut eta bisa nyawer gutak gitek gual ge 500.000 coba mata tidinya abdi ngaduakeun ajengan mah sing beunghar sing beunghar sing beunghar beunghar harta beunghar harti amin ya Allah ya Rabbal sabab urang moal bisa kumaha praktek salat urang moal biasa kumaha maca Al-Qur'an make ilmu tajwid urang moal kenal ka Gusti Allah urang moal kenal sahasih Rasulullah tanpa bimbingan para alimil ulama khawatir cek Kangjeng Rasul laulal ulama lasarona sukal bahaim seandainya jika tidak ada alimil ulama maka manusia sifatnya akan sapertikeun hewan alias sato naudzubillahi min aya sepeda batur adeupun imah cokot aya balong batur useupan aya pamajikan batur ngaliwat hareupeun imah itu toweong cenah kitu jawabna teh danu Allah cenah naudzubillahi min aparatur pemerintah dikawit bapak kepala desa aya geuningan teu katingali sirah-sirahna acan buntutna oge eueuh teu katingali tapi mudah-mudahan ieu aparatur pemerintah khususna ti camat bupati kemudian kadituna ka Ridwan Kamil kadieuna ka Bapak RW hadir eueuh sapotong-potong acan kadieuna ka Bapak RT hadir nu mana Bapak RT na Pak RT mah ulah cicing di juru komo dinu poek sabab anu cicing dinu poek mah eta teh ngaranna teh genderuwo eta genderuwo bisi RT tersep cicing dinu caang ta eta teh genderuwo lengkong barat wah lieu mah RT di dieu mah soleh amin ya Allah ya Rabbal moal tarik-tarik teuing ngagalakan RT sabab pernah kejadian di ditu eta RT digagalak nepikeun ka mung miluan parasmanan cik urang teh syukur-syukur hanca urang teu kacokot pemerintah urang doakeun mudah-mudahan sing jadi pemerintahan adil amin urang moal apal sabaraha jumlahna bansos moal apal lamun teh mah RT urang moal apa saha nu kabagian bansos lamun teh mah RT padahal RT teh pang capek nagawe tapi saeutik gajihna rajen sakali kasalahan dikutuk ku nini goblok eta si RT kaing teu mere bansos ku aing mah didoakeun si RT mautna singkat tingang kalapa sia bisi aya nini nu kitu gotong we habek asupkeun kana kohkol masjid ya Allah tabarakallah sieun lamun teh mah teu adil sabab saur Kangjeng Rasul kullu sultanin la ya'dilu bi sultanihi fa huwa fir'aunu sawa setiap pemerintah teu adil jadi pemerintah maka eta teh adalah balad Fir'aun lakna naudzubillahi min matak Pak RT berjamaah pingpin ku Pak RT
teu bisa ngaimaman nitah imam tajuk, aya ka desa rapat pimpin, aya gotong royong pimpin gitu. Sok sanaos RT nama sok kalah nyum. Bu bingah aya di dieu meureun bungah we matak caricing ogenya ngadenge cenah bakal aya ustad cenah ti ditu ti Mangku Bumi nepikeun ka teu make pempes poho padahal mah cicing geus tadi apal palangka kante geus kesangan. Matak ari ngaji teh make pempes ka dieu teh bisi kaborosotan komo hayo cecengiran mah ngan cecengiran ulah tadi teuing bisi pas nyengir teu bisa balik deui ya. Urang bingah aya di dieu bingah. Bingah. Bu, naon pangna bingah? Naon pangna bingah? Tuh kapan ditanya kitu depan tuh bisa ngajawab. Ningali ajengan cenah betul. Tingali ka dieu, Bu. Tingali ka dieu. Terpesona aku, terpesona memandang wajahmu yang manis. Ya Allah, tabarakallah. Abdi yakin jamaah nu dongkap kana ieu tempat lain rek ningali ustad ti Mangku Bumi lain. Tapi karena naon? Karena aya rasa cinta ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi cinta ka Kangjeng Rasul. Bingah ayana Maulid Nabi bingah terang ka Abu Lahab bade tumaros wios. Abu Lahab teh kafir atau Islam? Kafir atau Islam? Nu tiung beureum aing mah teu kahardi ka luak lieu ka gigir ka sisi. Ari nyebutkeun kafir bisi Islam, ari nyebutkeun Islam bisi kafir, ayeuna nyebutkeun ispir cenah kitu. Basteran nu beureum teh kahardi aing mah. Iya, sepatakan tiung beureum lamun ngaji ulah pangtukangna kadeuleu ek balik ti heula bari mawa kardus ya. Bo, Abu Lahab teh kafir atau Islam? Tapi Abu Lahab asupna ka surga tawa ka neraka? Surga. Urang dieu mah surga cenah. Aya kitu kafir nu kana surga teh iis. Urang dieu mah beda rada kasambet malaikat maut. Kade geura sampakeun boeh di imah, otakna geus rada ngaco ieu rada error. Mata oge tong hayang pengajian jeung urang mah. Bea ece maneh teh. Aing mah serba salah, cicing di hareup pejet, cicing di tukang pejet, mending di tengah-tengah pajek Kangjeng Rasul ge khairul umur ausatuha. Ulah hareup teuing, ulah tukang teuing gitu mah teh alhamdulillah anu tengah mah salamet. Ya Allah tabarakallah. Abu Lahab teh kafir. Ketika kafir maka divonis jadi ahli neraka. Tetapi setiap poe Senin eta Abu Lahab diperdekakeun ku Allah, diangkat tina nerakana, diistirahatkeun. Lantaran naon Pak Kiai? Lantaran ketika lahir Kangjeng Rasul Abu Lahab aya rasa bungah dina hatena. Lain ku sabab jadi nabi, lain ku sabab jadi rasul. Sabab Muhammad adalah keponakan Abu Lahab lakna. Matak dina sapalih riwayat Abu Lahab poe Senin diangkat tina nerakana, diistirahatkeun, datang maghrib poe Salasa gejetkeun deui ka neraka. Ari camimin mah cayuyun moal kitu. Camimin jeung cayuyun mah moal ukur Senin hungkul diperdekakeun tina neraka. Balik tak ketika alam kiamah, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul sirat. Oh, eta mah dibimbing ku cahaya blus langsung kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Naon pangna kitu pan urang mah cinta ka Kangjeng Rasul muludan bari iman ka Kangjeng. Cinta ka Kangjeng Rasul.
faktor kahiji fungsi tina maulid nabi kunaon diayakeun maulid nabi limahabbati Rasulillah sallallahu alaihi. Bolehkah saya bercerita oh Adinda? Langsung halem disebutkan Adinda, tara ku salakina mah anger markonah jeung markoto. Bu, ada seorang wanita di zaman Rasulullah hatena kapelet ku ngaran Muhammad. Ketika ngadenge lapan Muhammad, guys, mana nama pohon kana naon? Ketika ayat nu menyebutkan Muhammad kerdahar ngeusandaharna. Ketika ngadenge Muhammad keur ombeh eureun ombehna. Osok ombeh tara. Ketika nguping Nabi Muhammad hate nafana aripana teh Allah perkara salianti Muhammad dina hate. Kadenge kusa Mekah eta berita hingga ayalah kelompok pemuda di perjalanan eta si istri keur ngalangkung cek pemuda rek dicoba ya ku aing mah ye awewe. Ya pulana, wahai pulana, demi Muhammad, atas nama Muhammad laan jilbab maneh. Dilaan dialungkeun plung. Demi Muhammad, nah sebabna nu kainget Muhammad lain masalah oratna. Cek teh isti atuh teh ieu rek kitu ari isuk mah. Salatullah salamullah plung dialungkeun kerudungna keur mah ti kamari ge teu biasa make tiung teh. Hararetan ararateng gararete meureun loba kutuan maneh mah. Pulang ka bumi pepenat sareng carogena sur istrina akang abdi teh ngalangkung ka golongan pemuda. Cek pemuda eta demi Muhammad atas nama Muhammad buka kerdung maneh ku kami teh poho dialungkeun we balik teu make tiung. Cek salakina orat pamajikan aing ka mana-mana sedengkeun lamun teh mah buuk ngarumbay salamar katingali ku lalaki anu sejen maka jaga di alam kiamah maka jaga di alam akhirat. Eta rambut nu salamar bakal mangrupakeun jadi pasar urang digantung di pasar ku rambut eta matak isukan mah diti tudung sanes cirisan sanes ciri sanes cek eta istri abdi nyeri hate sabab dibuka ieu tiung poho pada nguping Nabi Muhammad. Cek salakina ku kieu-kieu teh ieu pamajikan kami ya. Cing lah rek dicoba ku kami. Geus neng ayeuna mah tuturkeun akang. Salakina ngumpulkeun suluh, tuluy dihurungkeun jegur. Cek salakina neng atas nama Muhammad nek sok maneh. Teu ngitung sadetik pung asal kana seuneu nu keur ngabebelah. Percaya ke? Untuk percaya kan itu dari kitabnya. Ketika dibuka kitabnya, mana kitabnya? Daul barisan. Jadinya salah kira ya Allah pamajikan abdi asup kana sana kumaha nyelametkeun anak data bilang aku kun muji hungkul kasaha aing minta tulung oh ka Kangjeng Nabi Muhammad lumpat ka Kangjeng Nabi Muhammad Kangjeng Rasul istri abdi lebet kana sana atas nama Rasul ku bakat mahabbahna ka Kangjeng Rasul Gusti sapaatan Gusti saur Kangjeng Rasul balik maneh teang kana durukan cong tingali ka ditu diteang ka ditu eta pamajikana kalah seuri naon sababna Kangjeng Rasul moal pernah kaduruk demi Allah naon sababna sabab hatena kaduruk ku mahabbah ka kami masya Allah bu atas nama Muhammad buka tiung daek moal da can nepi kana pangkat wali encan kakarek wali ni
kumaha bana urang ka dieu niat ikhlas teh ya ka dieu tadi niat hayang ningali ustad nu kasep ayeuna mah ganti niatna salah niatna hari kitu mah geus ka dieu mah niatna rek ngaji ikhlas karena Gusti ulah kowo sapertikeun singkos jeung singkus engkos jeung engkus adalah saudara manehna bersahabat geus lila ti leutik keneh ngan hanya ka engkos jeung engkus boga panyakit nu sarua nyaeta panyakit burut burut terang burut ngogna badag parut atau hari kalau laki mah parut mun ibu-ibu ngaganol eta teh burut aya wae pangersa aja nganonya cek ngkos kangkus cek saha cek ngkos ka saha sia ulah mau gitu kakak cek ngkos kangkus kus urang ngusap yuk ayeuna kan malam Jumat ya cek saha cek ngkos na cek urang oge sing penget ulah nangeuy huntu ieu hayo cek ngkos kangkus kus urang ngusep yuk cek saha kasaha cek ngkus hampura kasaha kaula mah moal bisa ngusep sabab ieu versi bae cek saha kasaha dari gitu mah cek saha teh kasaha atuh geus ari kitu mah kula merek berangkat deh sorangan ari ayeuna atuh make jeung berangkat sorangan cek saha cek ngkus ka engkos cek ngkus jawabna cek engkos tuh da urang kami kesalahannya maka bingung yang cerita mah cek engkos ka engkus da kuring mah boga pamajikan can dahar jeung anak sapoe sapeuting lamun teh mah kula ayeuna teu ngalaut kawahangan manya teuing pamajikan kula jeung anak kula teu dahar ayeuna oh kitu cek saha oh iya kok dituntut tapi kan hulu oge akhirna engkos berangkat ka Walungan bari boboga anana gegewan berangkat usap dina cai pung menang laut emas pung menang laut betok pung menang laut nila uyah eta cai oyah nu dihangat kun kawan kieu cai oyah dihangat aya jin nu keringadan ka indungna cek anakna mah hayang main bola tadi dunya kerasa aya Persib cek indungna ka mana ai kudu deangan oh ka alam dunya dan nu kitu mah nu boga lagi manusia pas pencengu teh ka luhur nu kieu kitu bae teh ku badag teuing geus kitu teh geus masalah deui ieu mah ala ku aing mah dipetik nusaha teh nusaha itu masih ingkos masih ingkos teh balik ke imah mawa jejer mawa joran geus pinuh ku lauk assalamualaikum neng waalaikumsalam kang alhamdulillah geningan keinginan teh paseueur akang mohon neng sok goreng akang bade ibak heula ku neng goreng ke beres ibak si ujang teang urang tuang sasarengan sup weh saha teh ka mana ka WC begitu asup ka WC pas buka kolor alhamdulillah manuk aing cager cek saha kana naon
geus kitu teh ngoceak di kamar mandi. Alhamdulillah. Nok aing Allah leungit. Cager aya mah Neng 10 ronde ge sabeting kuat. Pamajikanana, "Akang aya naon? Tingali belakang." Cager. Alhamdulillahirabbil alamin. Panyakit nu saumur-umur cager. Kadengeun kusi. Kadengeun kusi. Engkus cek singkus daya naon kos. Maneh ku bunga-bunga teuing tingali kus. Cager. Nog aing ngaletikan. Aing maneh tadi teh ngusep lain. Di mana ngusepna? Tuh di ditu. Aduh, aing mun kitu mah kudu ngusep di dinya atuh ari kitu mah. Di mana tempatna tah? Di belah dinya aya eta, oh. Ari singkos mah tadi niatna teh lillahi ta. Ari singkos mah niatna teh hayang cager bur. Ini joran Neng. Aa bade ngusep muhun mangga aja didoakeun. Cung menang luk emas, cung menang laut betok, cung menang laut mujair. Oyak tak cai, kunaon ieu cai jadi oyak. Tanda ye, tanda aing bakal cager ye. Dihanap oyak keur pasea, indungna jeung anakna. Emak, leutik teuing ieu mah bae teh. Geningan di pajong ge teu mantul ieu mah mung bosen nu kieu mah main oge. Cek inung jin, wah atuh ari kitu mah urang balikeun deui. Geus kaharti eta carita. Beda jurig ari ngomongkeun burut maka harti ku sararea. Geus apa ngeureunannya endingna sok diasupkeun ka luhur. Eta singkus balik ka imah kalah beuki berat liat kilo. Logna anu asa 1 kilo namahan jadi 2 kilo. Ih, eta teh ku salah. Nia, batakan datang ke dia mah geus ngaji we. Itu menang seri di dia berarti eta bonusna. Itu. Saya saja. Oh, saya saja mendingan. Alhamdulillah. Kumargi atos jam 5 ngajina aya mah ukur menang engkos jeung. Dua. Sajam deui lah. Teu dampok mangis dirapot. Karunya kata Iis nu ngayakeun acara ieu geus nelpon kitu teh wayahna pangaoskeun ka dieu meureun lamun ngaji sajam teh meureun karunya bisi teu puasieun teh penting moal bisa sare matakan urang tamahan deui saja. Dua li ta'rifi tarikhi Rasulillah sallallahu alaihi beak memorina geus gerapa ruman. Sudah terek saja hari teh namahan deui atuh keingkong cenah kitu memori Anda tidak cukup. Mata melihat pena nu 16 giga atuh. Bo. Yang kedua untuk mengetahui tarikh atau sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teh nyambung laguna. Gusti urang sararea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenengan Quraisnya bangsana Rama Gusti Abdullah Ibu Siti Aminah Di Bapak
kurang singkat babar taya kotoran alhamdulillah nutiung beremah atok kalau baru mata pindah ke tengah rumput kenapa di kursi sudah ngoy ayah babantal rag-rag beda tuh dah jika karena dangdut mah bisaan ece mah andaikan matahari terbit dari barat tak akan goyah cintaku pada Iis apapun yang terjadi aku tak peduli rela ku mati demi dirimu Iis kata Iis bari ngisikan yang ku sayang padamu kata kuncung khusus ilmu edisi tentang Ibu Haji Iis ya Allah tabarakallah puntennya pangarsa abdi mah sok dangdutan sekali-kali gitu tanya ngaloy ada dangdutan ngebor malah hai dia mah selingan dangdutan naon pedah balas dendam bulan Agustus mah uang ditah ngaji kempes peot uang ditah ngaji pemajikan milu begung anak milu begung dak gitu mah bulan Agustus teh sakabeh kampung dang osok di dia dangdutan bulan Agustus osok dangdutan bakal dipenta pertanggungjawaban adalah Pak RT Pak RT Kepala Desa Mang Aep, Mang Asep, Mang Buloh, Mang Udin punten ulama kudu bisa membatasi eta salah ngomong temah di panggung ya Rabbi barik sorodat kira-kira ngalaku ya Rabbi barik eta rokna duit kahanap atau nepikeun kana pingping coba lamun kieu belah duren di malam hari kira-kira celanana sakieu atau sakieu pang nama ieu RT molongo gitu bari milu nyawer mata balik ti dieu Pak RW geuwat wajib diruqyah aduh Pak RT ameh terkenal siap terkenal barokah disebut ku ajengan RT mah tuh gawe kayak gitu dia bakal meuli mobil manehna mah batur makarimun mah karigek ari sudah trek lulungan ajengan mah geuning ngadedetkeun bae bo babar taya koko ketika Kangjeng Nabi lahir busuk ayah kokotor sealit oge beda jeung pamajikan Pak RT padangka dikodok ku bidan harapan bidan mah nu kaluar teh sirah orok kunaon ieu nu kaluar teh parecet koneng da teu bisa ngabedakeun mana modal mana ngalahirkeun poho eta mah urang nu kitu mah Rasul mah begitu burusut teu aya kokotor saalit babar daya kokoran orok begitu Kangjeng Rasul
etana tos bersih benten saring Pak RT burusut wow helmna oge ampirosi eta mah buadag ngatakan Kanjeng Rasul mah suci tos ngabeleneng sae tos dihitan tilauhna babar daya kokotoran orotos soca begitu Kanjeng Rasul lahir tos dicela tos disifat urang mah kapanan sakalian hayang disifat oge neneangan Allah neneangan kana kantong budak aya patlot 2B pake eueuh patlot 2B meuli spidol whiteboard pan urang mah urang sakalian nyeun kue oge asupkeun kana open menu jeung sirah nasu pas keluar halis geus beak ku open kabeh kerik tungtung nama disulam awas bisi ayo disulam di dia haram hukumnya isuk hapus wayahna mun bisa kumaha mun teu bisa antep ngan ulah dipamahan aya disulam di dia aya tato eta teh nu kitu teh haram hukumna ihi maru kumaha ari awewe teh ngarubah dadamelan Gusti geus mending keneh ku sifat tamahan daripada disulam mah siap siap babar daya koko ran orok socalir kenging sarta harum begitu Kanjeng Rasul lahir sangitna melebar luar biasa beda jeung Kang Aep mah begitu lahir teh ka ame 100 meter ka gigir 100 meter ka tuhu ka kenca ka hareup jeung ka tukang bau naon ujah ampun aing mah bau jengkol meunang menu lahiran habek we ngadahar jengkol mata kan lamun teh Kang Aep bau berarti indungna tukang ngadahar aya di dieu Kang Aep aya numput we lah dinu poek emeh teh kasiksa nya telo litarifi akhlaki Rasulillah sallallahu alaihi Kanjeng Rasul pepengat jeung nini-nini anu kalaparan ku Kanjeng Rasul dipasihan tuang bahkan eta nini-nini teh Nasrani ceuk Kanjeng Rasul tos tuang ne teu acan dihuapan ku Kanjeng Rasul begitu dihuapan eta nini-nini ngagogoreng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi orang Kanjeng Rasul ngahuapan nini-nini naon sababna Kanjeng Rasul mah dina hatena tos dibersihan sifat dendamna maka kasadayana makhluk ge Kanjeng Rasul mah bungah turnya mudah-mudahan urang sadayana di dieu gaduhan akhlak Rasulullah amin jaga urang kenging syafaat Rasulullah amin mudah-mudahan urang sadayana yuk bergandeng tangan urang lebet kana surgana Allah ya Allah abdi nyuhunkeun syafaat Kanjeng Nabi pasikeun ka abdi sadayana khususna urang lengkong barat sabab abdi cinta ka Kanjeng Rasul abdi hoyong digandeng ku Kanjeng Rasul lebet kana surgana Allah subhanahu wa ta'ala diluhur ayat 30 rahmat ayat pati sakitu nu kapihatur mudah-mudahan patepang deui hadanallahu wa iyyakum ajmain akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.